kumaha penumpang teh kemana di nganterin penumpang teh can torojo boga curhat teh Iwan kos ya can datang wae nganterin penumpang teh Apunten kasadaya pamiarsa pangkeun ieu abdi saparang kasa padengani sayang kemana jauh sayang jauh lain ayaan penumpang di sana mana sepi mahal tadina pinggir urang oge can menang seurang-urang hubungan politik sigana ieu mun diomong-omong zaman ayeuna gitunya jadi hese juga beak naik hese tapi ayeuna teh keurame memang masalah politik didinya rek milih saha ieu ayeuna mah politik bisa pidato gampang ya bensin pikiran teh kumaha pidatona bensin ya tuh ku naik mah lain maksud urang mah ayeuna politik jiga nya iya rakyat cenah tiap tahun teh bakal beuki maju nya tapi asal rasana sabeuki ripuhnya pikiran politik dari ahli politik kurang banyak. Ayo orang diuk heula we cep enak urang ngobrol. Bari ngetahuan pendapat. Nya hirup serba salah nya. Ayeuna mikiran beas we lieur nya. Ayeuna mah kieu we cep ayeuna usum caleg ye. Kumaha urang nyalek we. Turun mancek urang ge ieu kan ngobrolkeun pan alamun hayang beas turun kudu aya caleg ayeuna mah urang nyalek kumaha Ari Cecep ngarti caleg teu caleg teh calon naon gitu ieu pura ku bapak urang terangkeun nya ieu caleg teh nya eta naon disebutna teh wakil rakyat kurang teh anu bakal majukeun rakyat kan memang jadi caleg teh cep teu gampang itu modal anu kahiji biaya anu kadua kapinteran anu katilu nya eta jabatan nah ayeuna cecep salah sahiji eta aya eueuh jadi teu ngomong politik atuh bikin politik bakal calon kayaknya tadi bener kayak jadi caleg anu kahiji lah modalna eta tadi anu kahiji modal kan kita ya bener sedangkan orang keur meuli beas ge eueuh maremah heula you eta mobil Feby teh mogok nih. Papi dibengkolkeun we ka bengkel. Atuh kumaha engke mami hayang jalan-jalan sama mobil mah. Dari ojek atuh nih ayeuna mah dan zaman merdeka. Tapi make ojek mah naon? Wah, bae panas nyari satik. Amira ka mana ayeuna? Mana nya kira-kira ka mana nya nya? Kami biasana shopping. Ka soda yeuh. Ka soda rek naon nih? Ka soda. Aya uang mah jalan-jalan orang ninggalian naon teh warung-warung anu ayo tuh mi saya mie aya naon ya atulah yuk sabar kuliner ada lapar deh mami tuh teh kabeneran tuh ojek karunya ngarariung keur ngobrol banget man ojek Jack kadi Jack
Cep. Euy. Ayo pulang sarewe itu penumpang tuh. Ayo. Tuh duaan. Tukang ojek kan. Hari akang ibu teh bade kamarana ya teh. Di teh hoyong ka sorga, kumaha ayeuna rame teh sorga teh. Tapi Ah, Rame jadi teh. ieu ece sareng akang pamisor dama rame nama dinten Sabtu Minggu. Aya tuangan, aya permainan, aya barudak, aya nu sepedahan, aya nu lari. Pokona mah seueur we aya nu babat bintonan, aya nu senam gitu. Upami dinten biasa mah memang rada sepi tapi resep lamun ditinggal. Ayo geura urang tinggal ayeuna sasarengan kan itu. tapi mun siang-siang rame oke tuh. Sepi upami dinten biasa mah gitu. Yuk mumpung sepi justru. Jadi urang tiasa ninggal sadayana lokasi ieu. Oh, Nah, saya kan gitu. seurnya tukang Aya dagang. tapi ke pali ditulah, pali luar, Seurnya pali tukang gengnya. dagangnya. Aya pami hari biasa. Tanan mau siang ayo. Sok mami Ayo. kemana? Sok we kemana? Sok, Kemana dia lah? nuhun sok. Udah kieu we. Ada ulang ngebutnya. Siap, Dia siap. ulang ngebut ada si Papi Siap. kan ini. Mangga. Ya. Nah, Ibu, ayo nama mangga pada jalan-jalan mah. Tuh, seteran biasa. Kan kami pas duduk-duduk, mangga ayo nama tinggal jalan-jalan mereka taman, mereka Berapa nih ya teh? dua teh mau 50. Cep, kumaha geus siap jadi caleg teh? Itu jadi tiga nama. Orang tatangnya we yuk aya nu mah ahlina yuk. Lain ka ahli politik. Oh, Ka dukun. Maneh mah nyalekeun politik kenakeun ka dukun. Ayo tuh, banyak tuh. Ayo. Ah. Yuk urang teh. Tah, salaman heula we namanya. Naon teh? Salaman heula teh Pak Aka. Ahli politik. Nih namun urang tanyakeun cing. Cing kumaha Pak Aka terangkeun lah politik teh kumaha ieu teh. Abdi duaan teh tadi ngobrol herang jara dicalek cing kumaha pang nerangkeun. Calegnya. Tah gitu. Iya sebenarnya mah ayo jadi caleg teh. Kada masalah partai. Meureun ke di partai eta teh kada aya seleksi. Seleksi kumaha luar di kieu teh jadi calon teh. Bapaknya Si Bapak Akang we, oh, Akang Sunda. Akang kieu kan partai deueur Ya. nah kumaha ngalebatanana kumaha milihna gitu nu ngabedakeun Hayang kumaha carana ieu duaan urang hayang jadi caleg. Oh gitu. Hayang jadi
caleg mah hiji. Asup partai henteu. Tuh. Teu. Geus. Nu kadua. Kudu boga pendidikan nu cukup. Boga meureun. Teu sakola, teu tamat. Katilu. Kade ulah hilap. Da kemana-mana teh kudu make duit. Jadi modal duit teh kudu boga. Kuduna jang biaya operasional. Boga tuh. Henteu. Ah, geus we urang mah jadi rakyat teuing lah. Saking kali kitu mah. Mangga Kang. Urang jadi tukang ojek yang soleh dan soleha we yang jujur. Emangna jadi caleg teh gampang. Urang ge gagal. Sok kira mudah-mudahan sing ada masuk Ya, bakso nuhun. cep enak cep Bakso DSP. Terdiri dari 5 jenis karakter.